Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa tuqadi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni qaribatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Dipayun orang sami-sami manjatkeun puja sinang syukur ka Allah Maha Gufur. Shalawat beserta salamna mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila farakul wargina ka para sahabatna, tabi'in muslimin muslimat, tugui ka urang sadayana anu tampa kabeh dina ieu tempat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sadayana sim abdi ngalajengkeun kana ieu cariyosan lesan sim abdi sapadana urang ngalaksanakeun muboran paminten ka panjenengan nyarios teh paminten dina waktu ayeuna ugi tuna sok sanaotos sami sim kuring sakeluargi nyuwun kadihapunten dina antawis dosa-dosa ageng alit nu dihajar maupun anu dihajar terutami dosa mupat kumasa kinten-kinten senjang ngapunten kesan abdi sakeluargi. Alhamdulillah kanggo tipalona sim abdi mau kantos disuhurkeun deui istri bebas malaikat kakak dan jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawati hadirin sadayana, alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana biasa kempel deui dina ieu tempat anu pamudah-mudahan kempelna ngariungna urang sadayana dina ieu tempat teh pamudah-mudahan urang sadayana masing dikempelkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kempel urang teh lain seumur di dunia unggul malah mah hayang parat nepi ka surga. Lamun kempel di surga sadayana berarti urang masuk ka surga gitu. Nah, maka mudah-mudahan urang sadayana sakali deui masih dikempelkeun dina surga Allah Subhanahu wa taala. Sabab kamari teh geuninnya lebet ka surga teh can lebet urang geus di papag atanapi geus disawer ku kinten mutiara karek-karek lebet kana awangna. Kamari panantos dicarioskeun di antawisna kanikmatan-kanikmatan anu aya di dalam surga. Di antawisna ada para ulama kanikmatan surga lamun rek diseratkeun dina hiji kitab atanapi rek diwartoskeun, lamun diseratkeun, lamun lautan dijieun pena dijieun mansibna, terus tatangkalan dijieun kalamna pikeun rek nuliskeun kalimatan surga mamahi. Eta di antawisna anu dituliskeun dina kitab teh tapi di antarana nya lain sadayana kitu. Cana naon anu dicarioskeun. Nu kamari nepi ka kamari teh santos lebet geuning kamari bakal dipapa ku bidadari. Malahan kadituna dauhan wawiya diriwayatkeun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saur Ibni Abbas nyarios kieu yakunu ala babi adna ahlil jannati sabuna ajiban. Saur Ibnu Abbas engke dideukeutkeun lawang surga
Tapi surga pang bawahna. Jadi surga ge bertingkat-tingkat, ya. Neraka itu, ya. Sebab keringanan jalma di surga pang pakirna diberi dari 70 pang pakirna, berarti di surga teh aya beunghar, aya pakir, aya sedang ya. Gitu. Masa dicarioskeun pang pakirna, dicarioskeun pang beungharna mah, ya. Mamahi bari nyarioskeun. Tah ieu di lawang surga anu pang bawahna, anu pang rendahna sebenarnya, anu pang bawahna bakal aya sampuna hajiban, aya 70 hahalan. Cek urang mah 70 penjaga. Lamun di dunia mah satpam benernya. Di lawang teh dibere 70 satpam. Tong 70 urang mah di imah. Geus dikunci bae sakali ngejetrekeun. Da sare teh genah, da tenangnya geus dikunci. Pomoha dijagaan 70 satpam. Ya. Ya mah karek geus dikunci gitu. Asal tenang, pomoha mun dijaga. Bakal dijagaan 70 satpam atau 70 penjaga. Nah maka itu sabab ketika Fa'idha ja'atil malaikatu, ketika datang malaikat ka eta surga, ya. Datang malaikat ka eta surga, tujuan eta malaikat ka eta surga anu pambawahna teh ila ziarati ahli jannah, rek jaah ka ahli surga. Pas eta malaikat caket lawang surga anu dijagaan ku 70 satpam teh, pas erek lepet eta satpam nyarios kieu. Eta penjaga nyarita kieu, waya ceuk eta penjaga yaqulu al hajibuna, ngomong eta penjaga kieu. Idhabu malaikat mau kalian cenah ieu kitu, ulah asup. Naon cenah make kitu? Penjaga make ulah asup. Da kaula kalian teu erek nanaon kaula merek jarah, nya. Lain erek nyokot jalma, lain erek nyiksa erek jarah kaula mah katem mereka jalma surga. Pangarek asup teh. Kumaha ceuk eta penjaga? Ceuk eta penjaga laisa ada waktu ziarati, aya nama di waktu jarah. Lawan tadi cenah malaikat aya nama di waktu jarah, tapi aya nama li annal mu'minina yajlisuna ma'wali. Aya nama keur waktu di jero surga teh, ahli surga teh lain keur waktu rek di jarahan, tapi ayeuna teh waktu sesenangan jeung bidadari. Jadi malaikat rek asup teh bisa. Naon maksudna bisi ngaganggu mun keur sesenangan, datang malaikat kaganggu. Malaikat teh bisa asup. Ya. Berarti urang teh di jero teh lamun urang teh mah nya pede saeutiknya. Lamun urang teh mah asup ka surga teh berarti jelema terhormat. Dijagaan 70 satpam, teh jelema samaneh berarti. Ya. Nepi ka malaikat teh asup teh bisa bisi kaganggu, ya. Sabab ayeuna teh malaikat ayeuna teh lain waktuna di jarahan, tapi waktuna jalma mungkin keur di jero surga ayeuna teh waktuna keur sesenangan jeung bidadari, keur carali jeung bidadari. Pada habul malaikatu sampai dicariyosan kieu teh malaikat ngalewas ieu bisa asup. Wabada dalika yajiuna wa yadulu alal mukminin, santos kitu mahnya dina hiji waktu malaikat datang deui ka eta surga, ayeuna mah datangna dina waktu jarang berarti. Lebat eta malaikat ka lebat eta surga, terus santos lebet wa yuballighuna salamullah, yakni nyampaikeun salam ti Allah ka eta ahli surga. Ya, salam ti Allah. Wah, ngadingungana. Lamun aya salam ti Allah keur ngorang ini urang. Ya air titik salam kita di awet di Allah bunga kan, ngomongin masalah di Allah, ya itu. Eta malaikat teh nepikeun salam di Allah ka eta ahli surga. Sangtosna kitu sumayuna dil munadi aya sasauran aya nyarita ieu pokna eta suara. Pokna eta suara ya ahli jannah. Ya ahli jannati. Ahli surga, inna lakum antasihu. Ahli surga, anjeun cicing di surga teh bakal tetep dina kasehatan. Bakal tetep dina kasehatan, pala tas komuna abadan, mual manihri salilana. Di dunia mapan, cager, sebulan 2 bulan pasti ini.
Di surga mah moal mangi geuring salawasna tapi dina kasehatan. Mata kana yang sehat mendewe surga. Di dunia mah itu. Jadi di surga mah moal mangi penyakit tetapi dina kasehatan. Jaga luar biasa nya. Saterusna santosna urang sehat teh nya. Terus cek eta suara walaisa lakumul mautu moal mangi maut di surga mah. Jadi maut bahasa maut sekali dihirup 2 kali. Nges ka surga mah moal mangi maut deui. Di dunia mah sakumaha urang senang, sakumaha urang bahagia, sakumaha urang anak soleh kabeh. Nya pamajikan tilu nya. Terus harta loba tetep da bakal aya tungtungna bakal aya maot dipisahkeun ku maot. Di surga mah nya sehat, nya teu geuring kitu nya sehat, bari moal kaleunteupan ku maot. Moal aya maot tetep langgeng nya. Oge santosna kitu walakumus sababun ya walakumus sababun jeung ahli surga teh bakal tetep dina kangoraan moal ngoraan. Ayeuna di dunia mah sapoe 2 poe 3 poe 4 poe pan beuki beda. Ya, sebulan 2 bulan, setahun 4 tahun, 20 tahun beda, 30 tahun beda beuki ngenoran. Ya, kulit teh beuki ngenoran. Ku icuna di jemel teh manyanya sakit nya. Bari keur morak keneh mah nya. Untu beuki eueuh, panon beuki teh katingali, buuk geus kian di bodas di dunia. Di surga mah tetep eta kangoraan. Ya, moal berubah itu kan tetap walakumus saban oke walaisa ba'da yaumi gumumun wala hamumun ari di dunia mah santos kurang bunga pasti mangi sedih lamun kurang tos senang pasti mangi susah lamun di surga mah lamun bunga jadi bunga mangi susah lamun mangi urang itunya tenang moal mangi kabingung. Hari di dunia mah gitu. Mata geuning lamun urang keur nanya berhubungan dengan sabab kareuna bakal mangi mudun. Lamun urang keur mudun ulah bunga teuing kareuna bakal nanya. Lamun urang keur susah ulah sedih teuing sabab kareuna bakal aya bunga. Lamun urang keur bingung ulah sedih teuing sabab kareuna bakal aya ketenangan. Ya, itu malah di dunia mah diganti-gantinya kita terus. Tapi di surga mah setiap poe teh terus wae moal mangi kabingung jeung moal mangi kasusah, senang jeung tenang teh aya di surga nya. Oge wala sakomu nya cek urang mah jeung teu keun kakeunaan ku penyakit gede, penyakit etik nya. Hapur ge moal aya di surga moal penyakit kan hapur ge ateu moal aya ya penyakit nu kumaha mangke moal aya rek penyakit ringan rek berat ge moal aya nya kembali di dunia ayeuna nya komersan di mah kurapan bae di surga bakal eueuh nya bakal eueuh ge nyaho da kurapan bara ge sarua bukan ngagegan ieu teh kasarun teh garatihan nya garatihan teh tutumi lah tapi atuh digaul bukan beureum geuti begitu ngegega belum pantai tapi eta geus kapatama sanena kotana eta eta penyakit kurang itu dari obatan geus kapatama eueuh atak bakat di kampung kene lamun masana di kampung kene teu bae geus kapatama moal nya geus kapatama geura nya nah jadi penyakit anu ringan penyakit nu berat di surga mah moal aya nya atau moal aya kapur moal aya moal segala penyakit moal aya di surga. Malahan kaditu nawainakum fi kulli sa'atin nya dina setiap urang setiap waktu teh takununa fi khairin wa barakatin tingkah laku urang teh aya dina kabarokahan jeung aya dina kahalusan. Tingkah laku urang terus alus jeung barokah tinggal moal nincak tingkah laku goreng. Bukan hari urang mah ayeuna ieu ibadah ayeuna ieu. Balik ka imam mah teuing di kumaha ieu nya. Ayeuna keur alus teh urang digawe kahadian ayeuna keur di madrasah keur niatna rek ningonan rek ngawas tapi lamun sapulang ti dieu teuing nya. Teuing urang teh didateukeun TV atawa piting ngawangkongkeun batur ting naon itu namanya. Tapi di surga mah tetap tingkah laku urang teh bakal dina kabarokahan jeung dina kausan.
Oke, walakumul aklu wasawasaru nya wasur-wasurku jeung deui urang teh berang dahar jeung berang minum malahan sok sanajan urang berang leutna seueur nya tetep bakal di surga mah walesa lakumul baulu wal itu sok sanajan urang berang leut madu susu arab naon we moal aya hayang ih moal deuh WC na di surga mah nya aya WC pan bau nya di surga bau moal aya WC lamun urang berang dahar seueur moal hayang kabeuratan moal nya nih mah we moal kusiaan deui beuting moal sanajan urang-urang dahar seueur tapi kalau urang-urang leut seueur moal ka mamajot mangering lamun hayang tampangan ditahan sok mamajot nya sabeurah urang asa kudu beurahnya nah di surga mah sanajan urang-urang leut berak mam seueur oge moal hayang kabeuratan jeung moal hayang tampangan oge walesa lakumul balghamu jadi teh guru teh reuhak kalau kata moal aya reuhakan da tina ieu urang teh moal jadi reuhak nya oge wal buzaku moal aya cidu teh mah aya nya moal bijil ketika di surga ayeuna mah aya nya cidu teh eta cidu naon make bau cenah ceun guru cidu teh eta teh budana tai cidu teh nya mata bau teh budana tai seperti di jero beuteung budana ieu kan ieu mata jelema urang nyaekan si jae dicarekan si jae terus-terusan datang si umat dicarekan si umat diciduhan urang sok mana paling ngamak na si jae si umat diciduhan goblok saya ciduhan lain gitu anu dicarekan mah padahal mah ribu kali dicarekan tapi lamun takdiran cai cidu dan sampun wae teh budana tai gitu ngamuk pasti tah engke mah di surga teh moal aya moal bijil cidu oge wakam itu moal kaluar leho moal lehoan nya di surga nonton leho nya moal tuh nya biraku nya oge walesa lakumul kumala jadi teh moal aya tumila cenah tumila gitu moal aya tumila nya antara bi katombe nya kudu didinya teh aya katombe utuh katombe moal aya moal teh mah nya kuman-kuman teh bersih mah aya walaupun kisu tumila nya teh kumala mah tadi katombe lamun wala buro kisu mah cenah tumila nya gitu kata teh oge walada wanu jeung teu aya kokotoran dina awak urang teh bersih benernya ayeuna mah lamun teu mandi saminggu we dina beung teh kana dibeli dikerok teh ku senok meunang ka senokkeun wah nya saminggu teh mandi engke mah di surga mah moal aya kokotor dina badan teh kinclong mah teh mah teu kudu make nanaon nya bersih langsung mata kewe lah urang aya geunahan aya eta kan bae di dunia mah aya mah kotor besan mah ulah nepi ka urang maksa-maksakeun beli pencuci wajah wah kewe itu lah teu kudu dicuci teh langsung. Oke wa anfusukum tasbihatun setiap napas anu kaluar tina diri jalma ahli surga teh tasbihatun ngaluarkeun nyaeta ngucapkeun tasbih terusnya lain urang babog itu tah terus oke wa arqukum tarsihun kal miski wal ampali malahan lamun ahli surga kesang nate seungit leuwih ti minyak misik jeung minyak ambar moga tina kelek nah gitu aduh bau engke mah Mang Dasep asurga kesang di Mang Dasep seungit nate leuwih ti minyak misik jeung minyak ambar aya misik minyak ambar teh pang seungit apa minyak di dunia nya eta mah kenapa leuwihan kesang nate mata misi Mang Dasep rek dagang minyak tong di surga malaku moal malaku dagang minyak di surga batur ge saleureung ayeuna itu di dunia dagang minyak nya abis ieu ge ari teh Mang Dasep teh urang dagang minyak di surga pambalunan yang di surga da malaku mah nya dan esangna ge seungit leuwih ti minyak aduh eta nepi ka kitunya ahli surga oge bi ajsadihim syukurun nya oge cek urang mah ieu ahli surga teh
lamun bijinon teu jadi buuk fi ajsadihim sumurun dina awakna jadi buuk teh ngan cuma ila ajiba bijilna teh buuk teh halis terus wal jabuna jeung bulu panon wasofa tiro jeung buuk. Jadi mau aya kumis mau aya jangot di surga teh mau aya bulu di apa nu jadi buuk teh ahli surga teh nu jadi bulu teh dina awak urang teh buuk benernya halis jeung bulu panon. Jadi lamun aya kumisana mun siga kolot bener kitu mah sok eta lah mangmul inguk kumisna. Nah dari siga kujang dari ke kumisana. Mentak umpeunnya mangmul ieu dicukri kawokane sahijina carang di kumisna apa mewah kawokane. Gitu. Dari sikut mora carang nggogok pada geuning nya. Gitu. Tah, engke di surga mah moal bijil kumis jangot jeung bulu-bulu lain. Ngan saukur bijilna bulu teh buuk halis jeung bulu panon di surga teh. Kitu nya. Meureun hayang jadi supaya katempo morak gitu nya. Gitu ganteng gitu tah. Nya bulu panon nyaeta buuk jeung bulu halis. Waktu lukulihim kumaha cenah jangkungna jelema ahli surga, jangkungna sakumaha? Jangkungna aya kana badan postur tubuh. Jangkungna ahli surga yakni mislu tuli Adam alaihi salam. Jangkungna teh saperti ke Nabi Adam. Sok sanaos keur waktu di dunia kirang jangkung. Ya, ulah teh kirang jangkung ya. Jarang Engke mah ketika asup ka surga teh bakal jangkungna teh sapertikeun jangkung Nabi Adam. Sabaraha kitu jangkung Nabi Adam? Situna dirokan 60 siku. Lamun sasikuna 1 meter geus 30 meter meureun jangkungna teh. Ya lamun sasiku 1 meter. Wah, dari jalan rumah motek yang gagal jangkung. Wah, surga. Ya. Lah, geus lah mendingan ka surga. Gitu. Jangkungnya sok sanajan ke di dunia lah kurang biasa rata-rata tapi kemah bakal dijangkungkeun ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka 60 siku. Lamun dikatakan mah 60 meter lamun sasikuna 1 meter. Oke wasin oke kumaha cenah lamun nah gitu umurna teh seperti keur salam di dunia ketika diasupkeun ka surga umurna umur sabaraha nya umurna teh sapertikeun sini Isa alaihi salam jadi sapertikeun umur Nabi Isa keur waktu di dunia sok sanaos maot teh tos 20 tahun 70 tahun artane ketika ka surga teh mah umur Nabi Isa sabar umur Nabi Isa salasun wa salasuna 33 tahun tuh menjadi kieu menjadi panter benernya lamun gagah menjadi gagah lamun berantahan menjadi nanguna terus lamun menjadi gagah ya 33 tahun panter mata geuning ka baheula ka Kanjeng Nabi ini cenah Kanjeng Rasul ari ini anu ka surga mau ajaran Rasul ini masuk ke surga lewetan ini aduh Kanjeng atuh naon Nabi ibadah kenal Nabi salat itu ka surga. Nya bener ini masuk ke surga malah lamun ini ke surga teh bakal dibalikeun di kana parawan main ini kan di surga aya di mah rusak beneran aya di mah ya di surga lamun lalaki mah yakni umur Nabi Isa 33 tahun daan meunjeun nanguna tanaga meunjeun gagah nya terus wajah atanapi postur tubuh meunjeun wah teu pati karasa penyakit tubuh 33 tahun gemul panganten beunjeun segut bagi pangantenna mah wah 30 tahun itu wah geus mangolah nih ka surga sieu mah nya jadi jangkung seperti jangkung Nabi Adam umurna 33 tahun wajamalu kullihim kakasepan ahli surga sok sanaos di dunia kurang kasep ketika diasupkeun ka surga mah kakasepan dipikeun ka eta ahli surga sapertikeun mislu jamali Yusuf alaihi salam seperti kakasepan Nabi Yusuf Nabi Yusuf teh ya keun bae na bal-bal ngaledeke udah ngomong keun bae ngomong kana di surga malah
Itu ku dewek. Kan ngaledek Mahmud teh di surga lah lawan. Jadi kaset seperti itu Nabi Yusuf. Kumaha kagantengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf geuning diriwayatkeun ketika Siti Julaiha dununganna itu ningali Nabi Yusuf teh nepi ka bobogeun, nepi ka datang setan, nepi ka rek merkosa Nabi Yusuf nya. Diperkosa Nabi Yusuf tapi kieu nya dijagaan ku Allah nepi ka terjadi merkosana. Ngan eta teh kadengieun ku babaturan suragana pan Siti Julaiha teh bohongan. Kadengieun meureun ku babaturan anu balungan. Siti Julaiha mah jantai ka ulu-ulu nakeun bogoh ka, lamun pembantu mah pembantu bogoh ka bawahan. Lamun neangan lalaki bohongan. Ya kadengieun tah kamu bingeun tah ku Siti Julaiha. Eta nu nyarios sadayana dikumpulkeun di bumina, sadayana sinanya kelan apel, bari kelan besok. Ketika besok eta ku eta awe digeureutkeun kana apel, Nabi Yusuf dikeluarkeun di kamar. Sinanya bubuahan sinanya bubuahan. Eta jelema eta para istri anu keur nyekelan peso barikeun ngeuretan apel panonna ningali ka Nabi Yusuf ceuk eta awe wah ieu mah jelema malaikat. Wah kotolna guna. Malaikat teh imah. Bari eta leungeun ngetekan apa teh terus nepi ka kana leungeun ge teu karasa ku kakasepan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lebeti ka bumi, lebeti ka kamar atau Nabi dina ruangan eta teu aya kakare. Aduh ramu teh kakuleun keur pihak kakare karasa. Eta kakasepan Nabi Yusuf bilang gitu. Ya. Kumaha kakasepan Nabi eta mulaina. Surga. Tapi kawe teh kita rajong sing galo ya. Ningali mangmot gitu nya. Nabi Yusuf bilang gitu. Malahan mau teh cenah nyeri mau teh. Mata mau tadi nyeri benernya. Tapi ka gini lagi misalnya ibarat mah mau teh rasakeun we ngarasakeun teh seperti keur awi cocomohan dilarang cocok kadang-kadang teh nu kali nanti nanti tapi wajib dempeskeun pada sakitu teh bere. Oke diasupkeun akan yang di sulidang cabut ieu. Di sulidang maot nyeri nanti seperti gitu. Tapi eta pikeun jalma soleh mah maot sakitu nyeri teh teu karasa. Naon sabab? Sabab geus ditinggalikeun kanikmatan surga. Jadi ketika manehna ningali kanikmatan surga, nyawana dicabut, nyeri teh karasa, nyeri teh geus katinggalin nikmat. Ya. Seperti ke Nabi Musa pan kedatangan Nabi Nuh ngabut. Naon sih jauh kan dia? Nabi Musa sieun ternyata. Lain dina kaula teh diparentah Allah kita nyebut nyawa anjeun. Teu tanah teh malaikat ijo Nabi Musa. Enggak kan Nabi Musa mah kagak lamun ketika ngamuk Nabi Musa ieu bulung kieu na bulung karena bulung kiangna kos jarak di dieu. Nabi Musa. Nabi Harun ge jangotna dicekel ke bodas langsung. Gitu. Eta Nabi Musa ketika dicabut nyawa ku malaikat Jibril ngamuk. Malaikat Jibril balik ke Allah. Gusti cenah geuning, aduh makasih Gusti mah kalah ngamuk dicabut nyawa teh. Geus sieun. Cek Allah Subhanahu wa taala ieu cana kemang bunga di surga. Pasikeun ka Nabi Musa. Eta kemang dipasikeun ka Nabi Musa, ku Nabi Musa eta kemang diangsilan, keur ngangsil kitu meureun seungit surga teh geus kamu. Jadi geus kabayang kalimatan surga. Keur kitu meureun ngomong buru dicabut. Nah, lamun teh kitu anu kamu ka Musa. Dari kituan ya. Sieun Nabi Ibrahim. Jadi keur ngabedakeun antara keur carita ketika ningali kakasepan Nabi Yusuf teh nya jalma anu kakeureut leungeun awi teu karasa. Tah ketika kakasepan eta teh bakal dibikeun ka ahli surga ya. Eta kan mudah-mudahan urang ka surga kabeh nya. Kitu teh lah urang dibere kakasepan Nabi Yusuf nya. Kakasepan lamun suara kumaha suara wa aswatuhum suarana ahli jannah suarana ahli surga. Sok canaos jadi surga di dunia lah lamun adan jalan sholawat jeung adan maca Quran teh kos bek diguling merenya. Gunaon cenah ada teh? Gunaon cenah ayo kitu pandang mah. Segala muji nya. Gunaon cenah mane adan teh? Oh cenah lain ditutungan pikeun Nah, sok canaos di dunia na suarana nya biasa-biasa wae tapi ketika asup surga mah bakal diberi suara wa aswatu mislu sauti Daud alaihissalam diberi karena teh suara Nabi Daud. Nabi Daud teh suara teh nikmat luar biasa.
Nabi ka dicaritakeun nya Nabi Daud lamun ngaos Quran nya kalakai urang ti kubur. Nabi Daud suarana keur ngaos Quran eta kalakai ka anak teu kaluhur teu di tengah-tengah. Eta barang nu pae nya omong nu hirup. Sapertikeun beja yang beja sapertikeun guruna Muammar di Mekah. Karena guruna Muammar ka sailap deui namina. Nabi ka haram nyimaman. Naon sababna? Sabab ketika guruna Muammar ngaoskeun Quran cenah bukannya anu dengan sok beja gitu. Nabi ka ngeunahkeun eta suara guru Muammar ketika ngaos Quran nabi ka iman itu bari ieu teh. Anu ngadengikeun teh. Ya, beja anu bukan. Ari dina kita yang lain teh. Ari dina kita beja teh. Ya nabi ka haram dina imaman teh. Da bakal ngaganggu berenang nya geurahan kitu mata suara. Eta suara Nabi Daud eta nabi ka kitu nya. Malahan jalma anu keur waktu dunyana dina kitab jalma anu di waktu di dunyana sok ngadengikeun alat malahi, sok ngadengikeun musik, lagu-lagu anu teu paralugu maotna eta dosa teu katobatan engke di akhirat moal ngadengikeun kana suara Nabi Daud. Ya, awak bilang aya mah geuningan teu puas ngadengikeun tapi cocok-cocok kana teu make headset. Nah, mah ngadengikeun nya suara Nabi Daud. Duh hanya luar biasa. Nuna luar biasa suara Nabi Daud eta bakal dibikeun suara Nabi Daud teh ka ahli surga nya. Ari pembentukan tubuh jalma ahli surga maka sapertikeun mislu khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tubuh teh, postur tubuh teh seperti postur tubuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, atuh postur tubuh Kangjeng Nabi geus aya teh kadeun nya, geus aya kitu kadeun teh aya. Malahan mah kusinarna oge matahari ketika jadi suram kusinar Kangjeng Nabi. Malahan ayeuna jadi makomna nya itu makomna panen teh cenah lampuna saparawat tapi ada cahaya lampu teh cenah kurang we. Di makomna saurna saur batur nya gitu kurang we ku senteran makomna. Tapi ka tong nyarioskeun Kangjeng Nabi geuning nyarioskeun ramana Raden Abdullah seungit Raden Abdullah lamun Abdullah ramana nya gitu komo Kangjeng Nabi. Malahan kokotor Kangjeng Nabi teu aya lumunukna kieu. Sabab tanah teh para rebut hayang kotorna kan dia Nabi ketika kabulatan. Dina hiji waktu sahabat anu namina Sayyidina Uqail anjeunna keur mapasaran Kangjeng Nabi dina hiji perjalanan tengah perjalanan Kangjeng Nabi hoyong kahampangan. Cek Kangjeng Nabi Uqail pangehankeun batok ti urang, panekeun wadah kaula rek kahampangan. Ditayangan lah Sayyidina Uqail wadah kenging batok mangga cenah Kangjeng terus Kangjeng Rasul kahampangan kana eta batok dipasikeun ka Sayyidina Uqail. Berangkat deui we, pas geus jauh ditaros teh di Uqail. Ari cigi kaula teh dikamanakeun tadi teh. Lainna Kangjeng punten cenah ari ditunari luhur bisi ka sungu, ditunari handap bisi ka sepak. Dikamanakeun atuh? Di leuweut cenah kaula teh. Kumaha cenah rasana Uqail? Rasana teh tiis liwatan ti es, seungit liwatan ti minyak kastori, oge amisna teh liwatan ti madu. Eta cipapang Kangjeng Rasul. Nah, tah aya rumunukna kokotor Kangjeng Rasul. Taneuh teh parabut. Eta sereuseun Uqail carita kitu. Yen Uqail pan maleureut nya, da ketika nyaroskeun kitu. Nah, begitunya. Atuh da Kangjeng Rasul mah eta mah sarua kos urang sok berang tuang. Ambil tenang teh Kangjeng Rasul mah ketika tuang lamun masih kena jag-jag mah buat tadi rek netepan mau ka tuang teh geus teu kuat netepan arek malahan lamun ketuang sanajan seueur keneh asal geus jag-jag we can warage kos eli rek aya urang pan mau bulan puasa aku kulilingan heula di jero nya da nyaah cenah ieu rujak tentaraan nya gitu. Nah, benten mari katuangan ge bentennya eta seperti itu. Maka mudah-mudahan urang sadayana kitunya masih dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh kakarek nyarioskeun kitu postur tubuh cangke nyarioskeun jeung bidadarina kapaina insyaallah nya. Kumaha cenah lamun ibadah urang hayang asup ka surga meunang kitu meunang. Ikhlas teh tau ge. Ngan ikhlasna nomor kadua. Sabab ikhlas nomor kahiji mah ketika jalma ibadah teh mah kurang salat mah kurang tahajud mah kurang berjamaah urang mah ngalaksanakeun kewajiban ya perintah Allah aya ka surga ahmu aya ka neraka ahmu mah ibadah urang mah ngalaksanakeun perintah Allah we eta ikhlas nomor kahiji
Ikhlas nomor kedua mah, urang mah hayang make salat bae, urang mah make tahajud bae. Urang mah hayang masuk ka surga mun ka neraka. Tadi ikhlas kene, mah nomor kedua. Moal ge ulama dicaritakeun kalimatan surga ari ulah kaditan. Moal ge ulama dicaritakeun ari mun neraka ari ketulusieun mah. Mata dicaritakeun kalimatan surga teh supaya kaditan. Mata dicaritakeun karipuhan neraka teh supaya sieun. Kumaha sangka urang hayang masuk ka surga? Cuma dua, hiji laksanakeun sakabeh parentah Allah jeung Rasulna, kaduana jauhan sakumalarangan Allah jeung Rasulna. Cak kitu we lah, tong loba teuing parawean nya. Jeung Allah, salat. Cek Allah, cek Kanjeng Nabi salat ba'diyah, salat ba'diyah kitu we. Pasunatan jeung kawajiban teh laksanakeun jauhan sakumalarangan Allah jeung Rasulna. Insyaallah urang bakal mlebu ka surga. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sakali mudah-mudahan urang sadayana keluarga urang sadayana masih dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.